Sia bisa. Syaban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung tahun sok mineng ka Bandungan sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teureureuh angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan Ya sumuh seperti anu karanapan ku dewek ayeuna seperti lamurek dibawa arah mang geus beh ditu na tadi dia sabar tadi dia meureun urang kudu tumarima kana kadar teh da pangeran nyiptakeun naon-naon oge eueuh nu teu mangpaat boh cageurna boh geuringna boh untungna boh rugina taituna boh hade boh gorengna tetep aya manfaat sungguh di mana datang hade prak anjeun geura syukur di mana datang goreng prak anjeun geura sobar sabab hade jeung goreng tetep datang nanti Allah kene sungguh jajang cuk di kantor desa Sukajaya deui teh Sukajaya Kecamatan Lemang Kabupaten Bandung Barat di desa Sukajaya nyaeta Bapak Asep Cahya Wijaya Bapak Kades geus 2 periode katiuluna didoakeun cing jadi amin dina raraga Minangkala desa Sukajaya anu ka-32 nyaeta menuju desa Sukajaya masyhur mandiri agami sehat harmonis ulet dan rasional atuh sumping pangarsana Bapak Bupati Bandung Barat Bapak Haji Abu Bakar MSI kali ibuna ka dieu alhamdulillah atuh pangarsana Bapak Haji Dedi Mulyadi sarjana hukum Ketua DPD Golkar Jawa Barat oge Bupati Purwakarta ongko Bagja derejangnya Bapak Dede Hermawan Lurah Wangun Harja Kang Gunaepi Kang Unan BG Kang BG Nur Cahya Kang Dede Hada Wayet Wajat Waidon Dalang Yosef Dalang Bayu oke aduh budi luas Bapak Kades hei aduh Bapak Kades sono Bapak Kades naon atuh jeung tong gigituan lah tong gigituan ari saeutik mamontong aduh nuhun Pak Kades nuhun nah dicari deui tong gitu Pak Kades tong api-api tong gitu kadekeun aduh nuhun Pak Kades nuhun Pak Kades nuhun Pak Kades jadi sekolahun kasiron Pak Kades tong dituntut Pak Kades capek alhamdulillah nuhun Pak Kades nuhun aya Pak Kades Kersinen nuhun Pak Kades nuhun Pak Kades ada sedikit lain naon bawa esen alah jang danu kaut yang dewek bae lin aya deui kitu aya dulur dewek Kang Asep Purkon di Karyawangi atuh fans PGH 3 fans Putra Giraja 3 Cisarua seur sararumpi pamiarta wayang golek oge aya jang anu kaut teh dewek bae lin aya bintang tamu Bapak Ohang mana Bapak yuk Mapai jalan satapak ngadudukan
ulah norostos gitu ngalagu teh emang kudu jika kumaha jalan ti dieu ka handap kumaha tuh mudun sih teh ya ai lagu kudu aya koma peuna ulah tuluy lempeng sih teh rahayang sing ngalageuna lain ulah urusan hayang-hayang geura angeus ya uduk ngeunah kadenge kunana lajo da urang teh urang Sunda mah ulina jeung rasa nya dekeun laguna mi teh hah laguna bieu eta ngupai jalan tapak mawar bodas dengekeun mawar bodas mawar bodas cing ngalageuna dengekeun asupan neng nong cuma sumang bleguk mapai jalan satapak ngajuk juga hiji lemur henteu karasa capena sabab aya mudi tiang hujan angin dordar gelap taya pisan keur ngiyuhan sanajan tuh cimanja sanajan awak rancucut teu paduli ka jeung teuing lain seuri turutan teh iya mapai jiwaan mapai jalan satepa ngajuk juga hiji lembur henteu karasa capek deh capena deh capena sabab aya nu diting hujan angin dordar gerap gelap taya tempat kenyuhan sanajan awak rancucut tepaduli ka jeung teuing tepaduli ka jeung teuing nu penting mah cara pikata anu dipun tengarang pemawan dan tumbamu jadi biar tugas saya moana membaca ayat boga balik ada orang yang mempame ajangan ayat teka sawah Cibalik setengah lagu teh lamun ngalagu cing bener ngalagu ulah loyo deh gitu cek dewek ai urang Sunda mah jeung rasa nya tau ge jeung rasa ngan eta milih rasa naon rasana kabeh ge jelema mah sarua sarasa oh sarua jelema mah kabeh ge sarasa itu bisi rasa naik naon naon sih ka provinsi lain iya jang jualan di situ jang naon sih goreng jual suku ayo di dieu yes sa ngajo suku eta budak di dieu mana anu mana eta nu make baju hideung halo wabat lu bieu ka dieu lain aduh gusti teh nyakueun sateung naon aduh belegu aduh sedih kalah karek ngajual senal itu bukan senal teh lain tukang senal itu teh lain tukang senal naon Bapak Bupati Purwakarta Bapak Haji Dedi Mulyadi eta mah kurang Purwakarta naon ayo beletuk ke kain teh emang kunaon gitu yai ngaku teh nyapetot bina-bina teuing teh ieu teh tapi da tuh ieu teh ieu na lalu kieu mah
Punten biasa ka dieu. Urang Biasa ka dieu. mana we? Ieu teh Bapak Haji Dedi Mulyadi. Ya, emang masalah apa? Ya jelas masalah dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Rampes, rampes. Kang Alah, damang Pak. Damang. Kemarin teh nuju ngobrol sareng tong eret. Sanes tengeret Pak ieu mah. Wadukna. Ayo lebih parah. Damang Pak Ohang. Alhamdulillah. Meuni kasih. Aing Meuni kasih cek nu gelo. nya aing mah bener disebutkeun. Jadi kelo pan saha nu ngomong tadi. Biasa ka dieu. Ka mana? Di dieu ngadeg. Nya siapa? Terus diizinan dah ku Bapak Bupati. Bapak Bupati Bandung Barat. Haji Abu Bakar. Nuhun, Anu Bapak. nyaah ka rakyat nu deudeuh ka rakyat nu dinika cinta tuh ka. Nanaonan aya di dieu. Ah, Nanaonan aya di dieu. dionang ku si Lurah. Mana susah sisi wae Batur teh. Ya kitu. Lalu Rahma ngonang dalang. Nya Teu ngonang ohang. nya eta ke henteu cenah rek mayar ku esen. Coba calik ngajajar. Di Ngajajar. dieu. Meni mirip. Miripnya aing teh atuh. Aisyah dipuji teh leuwih nyanyul gitu cenah teh. Kulit teuing aing. Ohang mah lamun dinu beungeut mah memang rada papalimpang. Papa Limbang kumaha Pak? Ai beungeut siga cepot, Mohon. kalakuan siga Arjuna. Oh, juga Arjuna kumaha Pak? Kalakuan Kalakuan Arjuna kumaha teh emang kan biasa di mana-mana ngawur-ngawur piranaeun. Oh, beki kawewe. Kalasa. Naon? Si Arjuna, si Arjuna. Nila moko teh tadi buah-buahan we. Ulah kitu ente. Ai ente teh naon? Hah? Ente teh naon? Kamu? Kan kudu nama kieu nya, ieu potnya. Kumaha Pak? Ari beungeut model kieu teh kalakuan teh luyu. Loyo. Jeung beungeut. Nya. Siapa ai beungeut siga cepot, kalakuan siga Arjuna. Ieu maksudna naon ka mana ya tujuanana ya? Aing mah teu ngarti. Anu matak lamun teu ngarti tanyakeun. Apaan erek? Ieu kerek harteu sia. Coba sia palebah beungeut. Maaf. Tingali tarang paburantak siga. Tuh. Siga lapang sepak bola teu dijukutan. Beungeut panon kences. Pipi kembu. Irung siga naon tapot kira-kira? Irungna Pak jiga kutil. Buntu tingali persis untuk si cepot. Tarasa. Suku jebral. Jabar roromekeun. Kulanas. Kekeongeun. Betul. Beteung bureuteuh. Kanyut burut sia. Karena kanyut disebut tuh. Pisan kambing sia teh burut. Nah ai laku lampah sia teh. Laku lampah kumaha maksudna? Dengekeun ku sia ohang kalakuan sia teh siga Arjuna. Arjuna kumaha? Dinu gelis meting, dinu denok monok, tirana sia tara balik-balik, duit panggungan ge bea kabeh tapi ka imah ge ngontrak wae. Pak Bupati Bandung Barat mangaronjatkeun supaya rakyatna teu mariskin bisa barang dahar luar ari sia di mana-mana nyieun kamiskinan. Maksudna naon kamiskinan kumaha? Di Subang sia ngawin awewe geus gapleg anak terus ditinggalkeun. Kira kudu kitu teu ngamiskinkeun.
hiji tadi Subang di Sukabumi sia ngawin urang nagra gambrek anak lalaki hiji deui ditinggalkeun dua aja nyata mah di Cimahi sia ngawin deui ditinggalkeun di wae anak lalaki telu di Banjaran sia ngawin di wae aya anak lalaki ditinggalkeun ku sia di wae obat jeung eta di Majalengka sia kawin di wae gableg anak orok keneh ayeuna sia geus 5 beku nah karasa terus bika contoh mah Pak Bupati Bandung Barat di baheula teh bikaina hiji teu ganti-ganti karirna alus satya satuhu ningan di sia panyakitna hamurkan naon aya panger lu ieu kita ganti ye dihamur-hamur mun kumaha ngagantina Ari unggal tempat sia ngawin terus ngesan unggal tempat ngawin terus ngesan berarti sekajut sia dihamur-hamur oh eta maksudnya ya akibat randa loba di Jawa Barat urut sia negara blek penghasilan ayeuna eueuh nu tanggung jawab salakina nu antukna sia nyeun karuntagan di unggal tempat ngaku tokoh Sunda ieu kalakuan paling panjang kasunaan ngaku nek ngajaga harkat martabat urang Sunda ari gawe arurujin urang Sunda tadi lagi geus dipikir uing udah awewe buktikeun ka balarea yen mana rek ngabela harkat jeung martabat urang Sunda lain rek ngarurujat arek da uing mah dibalakan buat tekad atuh asli bala mana boga tekadna ku sia dirurujit si awewe digadabah terus ditinggalkeun belegu nyatu ayeuna lah di ayeuna lah boga tekad dan di tekadan lah tekadna kumaha di tekadan di ayeuna si Ohang rek ngajaga kehormatan wanita halus kudu dihormat begitu kudu dihormat sabuk hidup sabuk jauh anak halus geus boga tekad gitu mah siap kudu kitu aya ngaranna tokoh mah siap dihargaan awewe oke dijaga martabat jeung kahormatanna hade pisan tah tekadan saya akan menjaga kehormatan wanita sebelum kehormatan wanita itu diambil oleh orang lain saya akan ambil duluan siapa tuh maksudnya diamankan supaya teka gadabah tapi kusia digadabah itu lamun taekeun bae goblok mau digadabah tuh ulah teh eureun atuh kebiasaan kawin cerai teh akibat loba randa nu antukna kemiskinan naik ngomong awewe urut siapa apa tuh dudek nu ngawin deui nah apa pada batur ge embung atuh oh tilas saha ieu teh cenah bojo teh rana teh tilas tong ngeret nya modaekeun saha daekeun dawe nomor keperempuanan gitu nya ada dieureunang pokona gereureunang teh kalakuan goreng batu teh siap ya ayeuna wing rek eureunang kawin cerai rek naon rek kawin unggul jadi supaya ulah kabeh aya kan dengekeun sia teh cing geura mikir atuh laku-laku hirup maksudnya kumaha geura ngukur ka kujur geura ngaragap ka awak sia teh unggal penting sia teh dihonoran ku aing sia teh usukan jeung aing dulu pake to jeung aing di wae heueuh berarti kan aing nu mereka sia teh syariatna heuh
berarti aing teh salureun maneh syariat. Ya berarti teh anak mana? Bener. Itu menang mana atuh? Nah sia teh sing mikir atuh. Maksudnya Ari aing nu merekna ngan hiji, ari sia nu diberena 5. Sing mikir atuh. Wanya Pak Bupati Bandung Barat bojona hiji. Ari ajudanana 7, kan urus 7. Sia ge sarua. Aing nu merena hiji, sia nu diberena 5. kumaha Sing mikir sia teh. nah mikir kadinya nah betul jadi mikir kadinya babadinya nah kadinya aduh Mulai lebay sih. cici sudah tengah hati datang kade cik mantan mikir maka perasaan Sing make perasaan sing nyagap hate atuh sia. ya iya depan iya gitu yang nama menjaga mata dan ukur yuk Memeh nyagap hate batur, cagap hate sorangan. Memeh nuduh ka batur, cagap diri sorangan. Ulah nunjuk-nunjuk we ka batur goreng patut kalakuan sia can bener. kumaha tuh tapi nah berkadinya mikirnya jadi karena lima jam hiji tuh hiji rezeki aing hiji mana 5 tuh cie kabi tahun ye yang 5 Saha nu kebedaan teh? si Dedi Naon nyebut naon sih keneh? eta si Dedi Nyebut naon sih keneh? si Dedi Nyebut naon? si Dedi Kunaon cenah si Dedi teh? kabi tahun juga Saha? iya Ini halus. Halus kumaha mah suah si halus, Pak. Halus, pan ieu teh lamun di rombongan mah anggota rombongan. Anggota rombongan. Lamun jeung rombongan dalang dadan anggotana, rombongan MK9 anggotana itu anggota kuringna rombongan kesenian mah. Tapi ieu anggota geus wani nyebut sia ka pimpinanna mah tandani halus. Halus Ieu anggota teh geus ngarasa sarua jeung pimpinanana. Lamun anggota geus ngarasa sarua jeung pimpinanna berhasil ngagedekeun anggotana. Terus makmur, malah sih mah kaluwihan ka makmuran teh. Terus dulu, mikir, deuleu sia ge dalang upaya sukarna sabrek-abrek, panaekan loba, hiji sia teh. Hiji. oh wajah lu diontrok Siap. Urang dinya goblok deket sih teh. oh kali dinya punten Ya dengekeun air rada teu ngarti. Biasa napan lamun nu sering nu sieun diontrak ku majikan nama bupati. Ya paling leutik camat. Ieu mah dalang sieun diontrak ku majikan teu ngarti dalang ieu mah. cak kayak gua Meuni teu ngawaris ka bapak. oh sama Ya, urang mah menghargai perasaan wanita. Aduh. Wanita itu perasaan itu harus dijaga, kan wanita itu perasaannya lemah, sensitif. bukan majikan Lain, ai kita itu tinggal harga anting sieun. nah loloban nama sieun ku si oneng Dengekeun. Sing mikir atuh sia teh. pikir jawab Ai ngawin ranah ai harti. nya bener Ngawin parawan ya wajar. bener Rahasia nini dikawin. ini sok ngadengin Di Garut sia urang Desa Kertajaya, Oh, sih. Kecamatan Cibatu. Oh, sih. Nini kaing nyamperkeun. oh berarti hayang ngon ka didinya Lain hayang neun kaing sudah bergu. Nini cek ieu urang keur ka Garut, hari tante Nini budak. Kang Dedi naon? Ai cep ohan di mana cep pasti Allah. Kunaon kitu Nini itu ka cep ohan? Eta teh carogen ini nu ka-7. beda dinya Cek kuring teh piraku Nini. Ih, di antara carogen nu ka-7 teh. Cep ohan mah nu paling berkesan malam pertama nanti. ayo bukti mana mah Aya buktina naon hiji dicatat di kepala desa perkawinan nama, 2 aya bukti fisik untung mana coplok 3 maksudnya naon eta teh keterangan ti dokter rumah sakit rumah sakit
Ya, maneh mah fungsi di forensik. Di forensik kumaha? Dipariksa ku kedokteran, dipariksa dibedah huntu maneh coplok tilu naon penyebabna. Dokter nyimpulkeun huntu maneh coplok tilu teh kulantaran aya bakteri dinu huntu maneh. Bakteri naon? Bakteri teh diteliti asalna ti mana sing horeng bakteri eta teh di dunya aya ukur hiji tempatna dina susu ini. Jadi maksudnya naon? Berarti maneh teh karacunan susu ini. Wah, dah. Kita maafin kan. Bapak aja. Ari mana eta ini Jangan mah sih teh. Bapak aja bener. Ah sama salametan nih teh aja. Selama tak bener wing mah teu aja da eta maksa ini. maaf ya Bupati Bandung Barat ge aikan ini jompo teh kudu disantuni dibere mere we kan ini teh hukum ulah dikawin meureun Heh tadi nama rek kitu winge. terus kumaha Nya kuing teh geus dibere di iman kitu pek we. tinggalkeun sing ikhlas siga bupati ka masyarakat Kelas eta oge tadi nama. naon dikawin Heueuh ngan uing dibawa heula ka iman aku sini nih. keur di imana tong dilayanan atuh Uing oge teu ngalayanan dipaksa. Dipaksa yona ditolol-tolol. Ngahinar tak sakit kieu tak tempat teh. Leutik ngagorok minta bantuan ka Ibu Bupati Bandung Barat, Ibu Ketua PKK bantosan abdi bade di beberik nini gitu. oh barang di sing kanu gelo wing. Kitu mah bingung wing ngagorowokan tengah puting. Wing teh sedak sedep. Nyumput dina naon? Kolong ranya, Ranyang. lompat ke dapur, Dapuran sih sedek ieu. lewat jendela, Jendela ge eueuh. ke Rupanto. Apaan manehna di hareupeun panto? Kejadian kumaha tuh mana Wing teh? disedekkeun kana bilik. Nah, terus Kieu disedekkeun ka dieu. Ini mah ditolong-tolong teh susu mah teh. Ini mah beki deket. Di moal. Ieu kuna. kena naonna di kumahakeun eta nini. Di moal. Moal. Beki deket moal. Jadi moal. Orlo utang. Oh gitu. Tapi cek sini teh kieu cenah. Ari jeung Kang Ohang teh nu paling berkesan jeung Nini eta cenah Nini beres oleh tangan teh Nini diantar ki. Ini ceritakeun kitu mah. Sini ngaku. Da eta mah tadi mah heuh manehna ieu kitu da ieu mah nganukur ngantor jauh eta oge. Ai mana kungsi ningali Nini ki? Itu hari ningali mah ngadengekeun. Kumaha coba itu sinen deuleu dan ini HRS. Mendingan aing ngabodor sia maju kawi HS, aing balik aing minta amplop. Aing HS diris. Beli karunya nya. Itu baru gak salah. Itu juru kawi. Henteu. Baru enggak KBG usaha lakian. Oh, salah kena teh opat teh. Sok. Ikalnya naon nih maksudna? Apaan di Nini? Ku diperagakeun. Ke bupati ka dieu kes karep deui saberes Nini ki. Udah dijigin Nini. Betul lagi jadi Nini. Bupati mah. Aduh, Mereka mana? Reki. Jangan ditanya tuh. Hari zaman ini hari tama berarti tahun 60-an. Lagu nanti upit di mana? Lagu Tilil. Tilil. Mana bisa tuh lagu Tilil? Apa? Kumaha? Tilidok jalan tong saya sadagem kuring diudak kagom lubat kakolong di kolong anjing ngagonggong. Rusak lagu ya. Coba aku juru kawin anom. Ada ngesril ada amprok. Kurang naik
lain beladinya ngogorowok cek aing teh juru kawis teh amprok ngogorok leutik buah-buah kabogona lain saseh ulah ulah nurutan uing bising kebejakan tarang siapa Pilih Bapak Dedi Mulyadi anu bager. aduh cewek matre aingnya nyaho maksud Pilih Bapak Kades Asep Cahya Wijaya. Pilih Bapak Haji Abu Bakar anu bager anu kaseh. anu kubisna ngajedi Pilih Dokter Mang Said asa Jepang kuring di udang bangko. Aduh kuring tulungan lalang 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 kemana pacilingan ya oh pacilingan lu beak itu apa cilingan beak sih teh ya kan ringu baik nak kontang kakai lah naon santai teh iya gara disangka cacing entok telo sugan dilodok mungkin dia wae lain cacing bisa kalentah urang kasawah naon eta teh kasawah teh king ini ari maneh teh di calana jero wah ini mata kudu make sana jero bae nage kasawah salah naon eta teh tangangusan asa keduh Manusia aduh eueuh mai dawuh cai ku sapi aduh siapa di jorok ada bae nage kurang Bandung Barat mah teh jarorok sateu ini ge apik apaan urang kitu ieu mah sabab sok dibimbing ku ibu batina hidup sehat tapi koeran gitu naon asa naon di koeran teh hah eta ku tanah kebul ampun deui oh udah uci heula sia teh cenah geus kan kungsi kawin karana anak dua mana kungsi laguna teranda mau geningan itu panondari kabungbulengan kabungbulengan kerjaman dalam Cecep Supriyadi kabungbulengan panondari sok kumaha bisa tuh iya mana dari anu bagar anu sayang kadira sakedengeung akang rek mana tuh beli pepeling atali wau kelek bau belegung lain bau sih teh gerak kudalang gerak peragakeun panondari Banun dari anu gelis ke desa kedeng nyai akang rek mere pepeling eta kadian kadieuan banon dari da kadieuan aduh halayeun da kadieuan nu gelis kawanti-wanti nu endah kabina-bina panon dari jung nangtung asal lanjung lempang asa ngalongkewan anjir sorana euy hebat ya kacen teuing pae ngapale bangke
daripada teka untun tipung kata mangdeas laksana kapiduriat panondari gerakan dia caketan akan ayeuna harga cabai geus 200.000 nondari wayahna tongahakan bakso jeung sambal wayahna isukan matongnya masab cengekna ge mahal sabab panondarina mung melak cengek mung melak cabe gawena nyaho HP wae isukan tong kagoda ku ngaran si Ohang panondari sabab si eta mah lamun ngawin nyaren kerep ari mere jarak ayo siareun siareun ngenawe sina taing siapa dipangmayarkeun ongkoh ku aing dipangahaleukeun ongkoh ngonaon tuh dah sabenerna jadi lantaran ayo punya kabuapula begitu nasa estuna nuhees nolol huntuna anu mancak anu mawi sirah botak katingang awi gulug dak mani motor kabanyaran nu bodog di udak-udak kudok korek di bonaran mang ojo jong mang ucu rek mulian loji eje anu ngejo jadi baju susuna diganyome aduh kan nyeret di Gunung Gede sayang piit kahuruan naon teh awewe taragalan dek eta naon baru luar titis ya ngabingakeun Bapak Bupati Bandung Barat wah ibu ieu mah bodor mah teh jauh-jauh kira encan sia kiih rana sia teh aduh aing geus bisa asup ka tes kongo aing mah ya aing mah kudu peragakeun deui sok langsung langsung ayo rana jeung hewan rana gaul Pak Pak Abu sama kantor bupati diketrok sudah deh oh iya aduh naon eta teh pantok pantok rusak di iya boleh tolak naon teh anerok aduh naon eta teh cangcut jong hiber buku udah kalong bisa tecang-cut teh tebak angin aduh Serah naon eta teh keran ieu mah keran yang digedean kolak cau kolak cau sagala sorana apa Sora naon sora nu kieu dengan kolak cau apa sorana jadi gitu sabab we tanang ngaluarkeun kolak cau naon teh tuntungan gitu saya pulutan sagala apa teh tukang ntutunkeun lamun pergi kamar cai kacapok naon kecapok teh mau kerel obe pisik obe misang we nya kena
aduh gini ti sisi segala apaanan ini naman sok eno ke sisi sleting na yuk pantot itu tadi muka weh mana baru itu mah sabot